Lain, ongko iya teges lebaran, tapi orang ngaliung kieu tong boroning kue. Awe cai-cai acan. Cing lah, tong sok loba codeka, laleneng aing mah. Oh, maneh mah ti kamari emangna teu bosan ngahakanan kue? Atuh pirang bara kue awe atuh cai, da urang oge haus. Ah, meuli solok juga nu pakarek wae ka dieu teh. Yang minum mah nyokot wae atuh ka dapur. Geus dulu kan malales ieu teh. Oh, bener riweuh nya nanyakeun kuehna, nanyakeun caina. Nyokot atuh sorangan hayang minum mah. Atuh pan urang teh kieu-kieu oge sema atuh hayang we disuguhan. Pokona mah haroreang malales. Haraus mah nyokot wae ka dapur. Lain ya ditinggali-tingali teh tadi laleuleus kunaon atuh. Ieu teh hampir-hampir kecelakaan. Cilaka kunaon ning eta teh kunaon awe luka. Hampir cilaka dina naon di mana? Kan penting teh ya teh meuli pembersih wajah, karena skincare. Kan pas dicobaan teh diolesin kena beuneu teh, kan panas. Nah, hanya ada skincare mah teu panas. Heueuh ieu mah aneh, teu pira ge ngoleskeun skincare, teu pira panas, nah make disebutkeun cilaka. Kan niat teh meuli skincare, ari pas dioleskeun teh panas, ari pas dibaca teh fresh care. Nah pantes atuh rek panas ge, da eta mah fresh care lain skincare. Teh mah koplak sugan.